Cang, cager. Udah alhamdulillah. Syukur aja salah germa lah. Panen hari itu ayeuna mah. Di lemur teh usupna ning. Ayeuna keur manggung ayeuna. Bet manggung. Wah, Mun aya dunia tah. Syukur ayeuna manggung mah tuh. Urang loba pisan anu nuduh di lembur teh ieu teh euy. Nah, Lain hajat mah loba pan, tapi nu hiburan eueuh. hiburan eueuh. Eueuh ayeuna Pandeu. corona. Ya. Aya ge nu nitah urang kalah di nu lomba tah. Gitu lah. Urang mah. Jadi kalah badaringung aya ge nu di nu ngarupus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Cong cager. Alhamdulillah. Anjir aing. Cong kieu ya teh. Ai hampuranya da meureun ai babaturan. Ai di dinya teh kitu bae. Tadi are kitu wae di dinya teh. Hari kitu kumaha deh? Si Acong urang nanya sote si Acong. Iya tuh. Ai kana ngorgen mah geus biasa ngan eta kahirupan da kitu bae. Puguh heueuh ieu teh rumasa. Rumah sa kumaha maksud teh? Kita teh Kang Acung urang teh nyolong hayam. Tuh. Paingan kamari Kamari kumaha? nananyakeun ka urang tetanggana. Ai hayamna teh teu kabawa da hayamna mah. Ngan kanangna wungkul. Terus ayeuna kaharupna rek kumaha? Rek kitu bae. Tapi da heueuh tah kamari teh deui hampura ieu. Nyolong doma ari teh. Ieu culang colong teh anu leutik jeung nu gede ge dilarang ku nagara jeung ku agama, Cong. Erek kitu wae di dinya. Erek kitu wae. Lain seuri, lain gogodeg. Pamajikan anak kabawa eta teh. Ari kana ngorgen mah ngorgen wae ulah jeung bari culang colong. Pulang paling Sakalian tadi nama. hampura. Erek kumaha deui? Erek kitu wae da. Naon atuh ka urang. Urang bae nama geus eling bareto mah urang sok nyolongan sapi munding. Bareto mah. Oh, gitu. Ngan sabab ku heueuh nya seredna. Jadi kumaha geuningan. Urang ditungtun sapi ti teh heula kalah kanejeh kana ka urang lumet seleng. Erek kitu wae sarua jeung si Acong. Nah. Erek kitu wae. Bet moal. Urang mah ngabejaan kana jalan kahirupan kana kabeneran rumah tangga ami regreg page. Gitu. Erek kitu wae da. Moal. Nah, ih. Arek insap. Rek insap komo di ayeuna sok sanajan panggunganeun ka karaga ayeuna arek Nya. ya. Lah Nya. ngeureueuh bae saya ya. Erek kitu wae Cong maneh Cong rek kitu wae hampura nya Cong begitu papanggih ayeuna. Erek kitu wae hirup. Moal gitu. Gitu. Moal Sekali-kali deui lah. Atuh heueuh. Erek kitu wae hirup. Moal urang mah Ya meureun kecuali meureun nya lamun aya nu nganggur Lamun KPP. Ari Tong, KPP bujur. mah atuh anger nyolong deui. Urang mah Kang Acung mah nanyakeun. Ka Acong jeung ka Uda rek kitu wae. Erek Ayeuna mah samoanya. asa moal ayeuna mah meureun ngan teuing Ayeuna mah. ari ka hareup mah teuing gitu. Ayeuna mah moal. Ayeuna moal mah. Wah, ada keur manggung ayeuna mah. Erek kitu wae hirup sarerea erek kitu wae. Atuh kumaha da kieu meureun hirup mah. Urang mah nanyakeun sote. Lain ngabongkar rahasia Acong. Lain ngabongkar palakuan Uda, urang mah nanya sote. Rek kitu wae hirup. Rek kitu wae hirup. Atuh da urang mah dibere mercaya ngingu munding. Heeh. Kayak cenah geus anakan, cenah mun anakan 2, cenah hiji sewang. Heeh. Tah urang rugina perba anakan anangan hiji jadi sapotong sewang. Urang mah jadi bingung gitu. Bagian buluna wungkul. Oh, kabagian huluna Oh gitu, wungkul. Cong. Nya meureun sakitu Kang Acung mah datang ka dieu teh nanya ka Acong jeung nanya ka Uda, erek kitu wae hirup. Erek kitu wae. Meureun kitu urang mah. Meureun Walila urang mah. Meureun sayeuna mah meureun urang moal meureun nya. Ayeuna mah. Ayeuna mah. Ayeuna. Kade, Cong. Kahirupan mah ulah dibawa jalan mengkol ka sisi ka gigir. Sing lempeng, hate sing bersih. Culang lempeng-lempeng teh ulah bisa aya tangka. Bisa aya Aya roga. jurang kudu kumaha. benernya Cong di dinya mah di papatahan teh kalah malikeun, malik-malik. Siapa? Ulah seuri, Cong. Ulah seuri. Urang teh bingung lamun ayeuna lempeng-lempeng teuing meureun. Si aya logak. Saya lo. Dejungkrang. Congnya saya urang mah nanyakeun sote. Erek kumaha hirup gitu. Hirup rek kumaha deui gitu. Da hirup membeureun ngan sakieu-kieuna urang mah daret ngaleuweuhan hirup Sakitunya kumaha. urang rek mulang, engke meureun rek nyalung
di panggung. Penting. Heeh penting. Calung ngungkul teu make jalma. Henteu. Henteu. Hayang lagi calung. Oh calung ngungkul digolerkeun. Da urang ge tadi teh cenah teh kius teh. Oh sius. Udah cenah ka dieu lah atuh cenah bari-bari ulin atuh cenah juangna kolan calung mantap urang mah ke moal di panggung ieu. Heeh. Ada ulin bae mah bawa calung. Kitu ulah teh ngorgan di luar panggung. Da urang di tanah dekat ka dieu organ tunggal cenah. Mau make jama. Da organ we tunggal itu Oh, panggung. beres atuh kitu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun nya Kang ya. Nya gosok tarik-tarik teh assalamualaikum teh lah. Atuh yuk cong ya. Ya, Urang gorek muru ngampikeun heula ieu. Urang ge sakalian ngapikeun hayam lah.